Itu angkat we Kangjeng Rasul di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Tungang naon? Tungang satu naon duka. Teu aya jalma di pasian terang satu naon eta ngaranna. Da urang sawarga. Itu sablamun satu sawarga dibejakeun ngaranna, urang ka sawarga moal aneh. Pan atos ayeuna apa? Cusok aya nu nyebat buruk eta mah asma lakob. Asma ngaran lakob lalanihan, ngaran lalanihan. Asli mah teu aya terang. Geuning dilani buruk sabab ieu sato di berjalana ngalangkahna kawas kilat. Ai kilat bahasa Arab disebut barkun. Barkun burukun. Itunya barkun hartina kilat. Kusab ieu sato leumpangna kawas kilat, maka mun bahasa Sunda disebut sikilat. Itu ngadakade ibu bapak 1000 kali seueur artos omat ulah panganguran hayang ngingu buruk leumpangna cepet. Jadi salangkah teh ti dieu ka Bandung. Itu jadi lamun di Angon teh tinggalin udah kangon. Nya obat lengkah teh nepi ka Mekah. Itu jadi budak Angon ngagunuk-gunuk ke joge buruk mah sueuh manten. Itu tong hayang lah loba duit teh ngingu eta mah susah. Itu urang mah ngingu mah entok ge neulinik. Itu ku aki-aki ge beunang. Entok pan kitu nya panglinikna sato. Eta lamun ditewaku aki-aki teh tubruk moncor kana perangkakan. Malik deui kitu-kitu ulang iling ditubruk mah ngajol entok. Masa ditewak ti asar teh pangi-pangi isya meureun geus bubuhan geus teu neuleueun. Itu dugi ka Masjidil Aqsa netepan deui 2 rakaat naik we. Kangjeng Rasul mah paitaraje di aping belah kencak jeung katuhu